Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kanggo nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Panada ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Ngamuliakeun Allah ku babagi rohang. Dumasar serat Petrus nu kahiji pasal 4 ayat 12 dugi ka 18. Sarengna sejanten puseur pangnyepan urang nyaeta ayatna nu ka-18 anu unggalna kieu. Anu nandangan sangsaraku karana pangersa Allah sing hade-hade nyalampah bari sumerah ka Allah nu ngajadikeun nana. Para mitra, katawis eces pisan yen panulis serat Petrus ieu netelakeun rehna bakal aya kasangsaraan nu disorang ku urang Kristen. Kasangsaraan eta teh konsekuensi minangka urang Kristen. Diseratkeun kieu, ulah kaget ku cocoba, malah kudu atoh dumeh nandangan sangsara saperti Kristus. Sareng teu kudu ngarasa era, malah kudu muji syukur ka Allah. Cindekna ulah isin nandangan sangsara, tapi kedah ngaraos atoh sareng muji syukur ka Allah. Para mitra, nandangan sangsara minangka urang Kristen teh tos remen kadangu ku urang. Nanging nyandingkeun sangsara sareng sikap muji syukur ngamuliakeun Allah eta perkawis nu teu gampil. Tangtangan pikeun sakumna urang Kristen teh sanggup nandangan sangsara, nanging sanes kanggo dirina ku anjeun. Disaurkeun sing hade-hade nyalampah nandangan sangsara ku karana pangersa Allah bari sumerah ka Allah nu ngajadikeunana anu pengkuh kana jangjina. Aplikasi sumerah ka Allah nu ngajantenkeunana teh ku ngalangkungan ngamuliakeun makhluk Allah. Ngamuliakeun makhluk Allah eta cara sareng bentuk konkret atanapi wangun nyata tina ngamuliakeun Gusti Allah. Para mitra, disabudeureun urang aya sakitu seueur jalmi nu aya dina kaayaan nu teu sahade seseueurna jalmi. Kunaon urang teu ngawitan ngamuliakeun sasama makhluk Allah ku masihan rohang, masihan tempat kanggo saurangan nu benten warna kulit, etnik, agami, sekeseler. Salajengna tingkatkeun katerbukaan urang ku masihan rohang kanggo aranjeunna nu benten dedegan fisik sareng orientasi seksual. Eta rohang teh dikawitan ku urang tina cara pandang pribadi ka batur, teras rohang sasarengan nu langkung kabuka deui di gareja tur kulawargi urang dina palayanan papancen sareng tanggel waler Nusantara. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kanggo panglenyepan danget ieu di mana abdi sadaya tiasa terang. Kumaha abdi sadaya kedah muji syukur ngamuliakeun Allah ku cara ngamuliakeun sasama makhluk ciptaan Allah. Masihan rohang ka jalmi-jalmi nu kasilih di tengahing masyarakat, kasakur jalmi nu benten warna kulit, etnik, agami, sekeseler, sareng abdi sadaya sejanampi kaayaanana sareng ngajenan aranjeunna minangka makhluk Allah. Panada ieu disuhunkeun di lebet nami Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur pangnyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku hal kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.